Ku bismillah dikawitan ngadamel ieu siiran ku abdi yang membutuhkan kana hormatna Pangeran. Ieu siiran sim abdi anu timbul dina ati anu keur ngaragak diri ditinggal pupus ku umi. Mugi sadaya ngarti kana siiran sim abdi anu dina sanubari kieu ditinggal ku umi barang dina hiji waktos kaleuresan dinten Sabtu aya kabar ti Ayesu tentang kondisipun ibu sim abdi asa teu nyangka tapi da ieu teh nyata mun umi pupus ayeuna sim abdi meunina langsa.